Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Pak Parman dina pembelajaran bahasa Sunda di kelas genep semester 2. Ayeuna urang belajar ngeunaan paribasa. Nu teu acan subscribe mangga subscribe heula, hatur nuhun. Tujuan pembelajaran dinten ayeuna nyaeta nyungsi harti paribasa. Siswa paham kana harti paribasa jeung contoh-contoh paribasa. Naon ari paribasa teh? Paribasa nyaeta ungkara kalimah anu susunan kecapna geus matok tur maksudna geus puguh. Biasana ngandung harti babandingan. Beda deui jeung paribasa aya anu disebut babasan. Naon ari babasan teh? Babasan nyaeta gundukan kecap atawa kantetan anu umumna ngandung harti injeman. Pengertian paribasa. Paribasa yaitu bentuk pakeman bahasa yang berbentuk kalimat yang sudah tetap dan tidak dapat diubah bentuk susunan kata-katanya dan telah memiliki arti yang tetap pula. Contoh-contoh paribasa pek tengetan ku hideuk. Contoh paribasa anu kahiji, dagang peda ka Cirebon. Artina dagang barang ka tempat nyieun atawa tempat asalna. Contohna dodol Garut, asalna di Garut, jualanana di Garut. Dagang oncom rancatan emas, anu hartina modal dagangna gede ari nu dijual batina leutik. Ngaboretekeun liang tai di pasar, anu hartina nyaritakeun rusiah sorangan nu mantak aib. Mata dijual ka peda, anu hartina malaweung nepi ka teu apal kanu keur disanghareupan. Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar. Hartina jalma beunghar anu terus-terusan babanda. Elmu tungtut dunia siar, anu hartina hirup kudu neangan elmu jeung harta pikeun kasalamatan dunia sareng akhirat. Legok tapak genteng kadek, hartina jalma anu rea pangalamana. Hade tata hade basa, anu hartina jalma anu alus rengkah paripolahna jeung budi basana. Hade ku omong, goreng ku omong, nu hartina hade goreng bebeja heula. Paribasa omong harus batan goong, anu hartina beja atawa berita gancang narekepna bari sok ditambahan. Pancen pek teangan tur pasangkeun harti paribasa di handap ieu. Aya paribasa anu kahiji kawas kucing jeung anjing, pek pilarian harti bahasana digigir. Anu kadua kawas hayam keur endogan. Anu katilu nyai luhurang meunang kancra. Anu kaopat paribasana teh nyaeta bonteng ngalawan kadu. Anu kalima ngaliarkeun taleus ateul. Anu kagenep menang luang tina burang. Anu katujuh elmu tungtut dunia siar. Anu kadalapan omong harus batan goong.
Anu kasalapan hade tata hade basa. Anu kasapuluh hade tapak genteng kadek. Pancena nyaeta hidup neangan harti paribasa anu tos disayagikeun dina jawaban digigir. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos rengsek pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Hapunten bilih aya kalepatan, mugia aya manfaatna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.